Para pamirsa pendengar carita Sunda Kang Opik di mana wae ayana, mudah-mudahan Allah masihan ka urang sadayana kasehatan dohir sareng batina. Tong poho ka para sadaya dukung ieu channel ku cara subrek. Tong hilap tekan loncengna. Yuk urang dangukeun carita salajengna. Carita Maung jeung Uncal. Para sadaya hiji poe di hiji leuweung anu mana eta leuweung teh nu sakitu legana. Kacaritakeun eta leuweung kaduruk, bahkan ku parah-parahna eta kadurukan nepi ka cai ge garing bakating ku panasna eta seuneu. Sasatoa nu aya dina eta leuweung kabeh malencar, kalabur, kaluar, teu nyesah hiji-hiji acan. Kacaritakeun saenggeus kahuruan tinggal haseupna. Teu lila di jero guha kaluar. Sato indung jeung anakna nyaeta nu disebut Sato Maung. Bayangnya keur haseup ngagudar dina jero guha kaluar. Sato Maung indung jeung anakna. Pok teh anakna eta Maung ngomong kanu jadi indungna. Cek anak Maung teh ma aden lapar. Cek indungna teh nya ke urang neangan. Geus beres nyarita ti tukangeun kaluar aya Uncal. Sing horeng eta Uncal milu nyumput. Di jero guha kabeneran eta Uncal teh jaluna. Ai cek anak Maung teh, "Ma, itu Uncal, Ma. Ma, itu Uncal, Ma. Budak mah aden hayang daging Uncal," cek anak Maung teh rada ngageureuwahkeun indung anu luas. Eta dina waktu eta pisan indung Maung teu talangke langsung luncat budak eta Uncal. Anu mana Uncal anu leuwih leutik tibatan Maung. Nya kitu teh geuning satarik-tarikna ge Sato nu geus nahan lapar jeung hawa panas duanana. Eta teh lumpat nage teu tarik-tarik acan kalah biki laun. Ngan sakadang Uncal cerdik teu gancang eta si kadang Uncal teh manggih jalan. Manehna ngahajakeun lumpatan ngaliwatan tangkal kai anu rekep. Tangkal kai anu rapet gitu. Wah, nya Uncal mah leutik anu rapetnya bis. Si Maung batiku nafsu teu bisa newak. Eta si kadang Uncal. Saking kumanehna hayu semangat nuru Uncal, teu lila eta awak Maung tungtuna nyelapna selat. Begitu si kadang Uncal lumpat tarik, asa eueuh ngudag ieu. Sing horeng nengok ka tukang teh si kadang Uncal nyahoan bahwa Maung teh teu bisa oja ku pedah diselap dina tangkal. Si Uncal teh nya nguriling balik we deui. Heueuh nya abong jalu sanajan Uncal oge da boga pikiran cabul. Ai cek si Uncal teh bae cenah sagala-galakna Maung da di tukang mah angger we Maung bikang. Uncal teh bari ngomong sorangan, geus kitu mah
si Maung teh kalah diopi we ku si Uncal. Derweng geus beres ngopi nasi Uncal teh ke si Maung, terus lompat dari bari heheotan. Emang aya kitu Uncal heheotan. Geus bisa lepas eta Maung balik deui ka anakna. Cek anakna teh, "Mak, kumaha si Uncal teh beunang henteu? Mana mak, aden lapar." Cek Maung indungna teh cenah. Kadon jumurutut ka anakna, sia maneh teh tong susah sisi papi gitu bari ngalios teh.